mulai muncul. Si Eli teh cenah rek ka dieu euy. Ngelikan hayam. Butek di duitan hayam teh. Baik mah budak teh nya euy. Kamari. Isuk jeung isuk we. Pasal aing euy. Lampung halodo dia mah ayam hujan meda hese rijih deui lejo bisa lejo balik yang ngaho yang nempom moro hayam na aing mah dari borok sarangan lah mulai mantuan aing yang nanti esek tewak nanti hayam batur kan antep nya dicarekan ku batur aing mah nuduhkeun ini nuduhkeun keun antep yang moro hayam batur paling carekan timpuk batur lah tidak di saminggu tidak dong ngolong wah untuk ngabitan hayam lejo sudah kejo cuaca keur alus kieu oke bener tuh ngajual hayam teh biasa ragu yang apa we si keher ada mana kan jual hayam jadi di kamari daguan tuh nongol sih mah pohoan keher sih mah paling seminggu ngadaguan maneh butrek ngabitan hayam boh wae balik pisan nanti hayamna tadi mah kali itu tuh tukang juga tewak ku sorangan lah ya tuh aing ogah da jung cina awak hayam batur paling dicarekan ku batur antep aing we kadilah mana hayamna jangan patah kali yuk bau hayam lagi Ayo di mah.
Mana mau ditipu, oi. Ah, balik lah.